Doakan yo aku sukses. Kan nggak dapat. Cari kerja susah. Kudu kumaha aja ya. Bubui bulan sangrai bentan panon poe di sasate. Di mana tang idar wae? Iya tuh ngusep mak. Mana ngusupna? Iya mah ngalangipin ka jenuh we. Daripada di bumi wae. Na jenuh kunaon atuh maneh teh tang? Iya we Hayang ka kota. Iya. Ejig wae rek ka kota mah. Cing aya di kota sugan menang pegawe anu bener, anu alus, anu hampang, anu gajihna mahang. Mudah-mudahan cing aya. Ya amin. Kan pepeje mak mah. Nu penting mah salat, ulah poho nu 5 waktu. Kade mama pepeje salat, di mana-mana ge salat. Je bu, kalau soal itu aku rak bakal lali lah. Salat kewajiban. Ya wes lah, tak berangkat dulu bu. Pak, Inyong minta izin ya. Hari ini Inyong mau pergi ke kota, mau merantau cari kerja. Doain Inyong ya Pak. Semoga Inyong sukses di sana, dapat kerja yang benar, Pak. Ya, Pak. Pak, jawablah Pak. Pak, ih Bapak nih. Iya le, bapak izinin. Pak, ya udah Pak, Inyong pamit Pak. Pak, Pak. Wah. Naon atuh mama teh bisa mahanana naon meuneunan ieu we jang. Engke di ditu dibekeleun di perjalanan ieu petunjuk ti mah eta buka engke di ditu. Mohon mak, datang makan heula. Didoakeun cing salamet, cing sehat, cing babari kapanggih heri rezeki. Nah, hayu mah sama tan warung mah. Kan, pahili meureun ujang. Heeh iya. Kata lah mak. Mak, ay are ka mana itu mak?
bantukeun lanceuk maneh mah cenah pagawean ka kota. Maneh mah di dieu we jeung emak bantuan ngalas hulu. Tong poho oleh-oleh. Aduh, udah 3 tahun ngojek nih, gak ada penumpang. Punten nak. Ojek, Ojek seberapa kota? 50.000, ah. Yuk naik. Kenapa?